Kacang asin, kacang asin, asin sate diuyahan. Abdi isin, isin nama, isin nuduhan. Kacang wae. Kacang turus can daunan datang wae sugan tulus lalaunan kenyang mang meme. Kicinciran dina bale kamu nih sarang campedang sisiliran terus saya mang memen istuli sapandak ieu kolocoran kolong merah mana kaya dari yang riang bae kok kasodan kok kolera pemipalai tiang bae geningan.
asin kacang asin asin sate diuyahan habisin isin nama isilna kunuduan pajar maneh reka reka huma kacai ngajingjing kandi pajar maneh reka runya lami-lami nanya-nya dia Rinik rincang, rinik rincang, lomari muka sorangan, sidik pisan, bikin mah sumenar sareng sorangan, wayang mana, wayang mana, wayang na wayang pongawa. Mending mana hoyong eta sadayana paujang mukhtar dipasang dia hade malar ketinggalan saya sabab keur kabebene kembang ros barang tawi soca tiap katil kageget jeung kamemut katresna sinu paheut kembang ros barang hiji piring kertas
Dewi sasi di baturan pangjurung atimu liwung tersulur bisa napung pasang di hade-hade malah katingal nasae sabab meukeun kabebene tumbang ros berang deui soca tilam katina kageget jeung kamemet katresna sinu paheut kembang ros barang hiji ciri kertoton deh mekarna kasih manehna gumulung sakujur tangtung kembang ros
Mugi masih kapi-kapi eling rek wakjama satara basna nembrakeun mah sikat tresna ngedalakeun mah gambaran cinta ngedalakeun gambaran cinta nu sesapikeun lasna nu manis nu sesapikeun lasna ditaksir mun salangkungan sahanu mah bakal nyangka ieu ukur ngopat pimohalan kitu mung manusia kitu nuria nyebatna Mang Memet kitu nuria nyebatna ye padahal mah diri abdi rumaos mah kabalik hati kumasa mah kepandang rasa nu manis kumasa kepandang rasa yakin to sele jajaten yakin to sele jajaten Thank you.
tukang moja cimaneta kandang waninya harapan musuh nu arek ngajakan rusuh tapilna moja cimandi teu nembongkeun loba ilmu sanajan mojangan geulis saban poe sok ngaluis takram sage saekudang dosanana katambah sae basana bubuhan mojang latihan kana ilmu bela diri pasagi karti temawadi dina zaman nu katukang moja cimaneta tandang waninya harapan musuh nu arek ngajakan rusuh nembongkeun loba ilmu sanajan mojangan geulis saban poe sok ngaluis hangkat mojang titi mandi istu kumaha takram sage saekudang dosanana katambah sae basana
pasti kerasa mangsa keur ngora sukra sepisan nyampur manehna hujan jeung poe teu karasa komo sugeman keur panganten sok direndengkeun jeung didangdanan di supeniran ku babaturan sapeting jeput na hiburan lamun geus tamat peuting harita rek nyang hareupan ieu peuting isukan pikir jang hati iya berpertanyaan oleh panganten di malam asoy mani asoy iya anyar panganten mani asik aduh kumomun hujan mani asoy iya anyar panganten oleh panganten asoy asoyan setiap zaman nu rumah tangga pasti kerasa mangsa keur ngora sok sepisan nyampur manehna hujan jeung poe teu karasa komo sugema keur panganten sok direlengkeun jeung didangdanan di supeniran ku babaturan sapeting jeputna hiburan lamun geus tamat peuting harita rek nyang hareupan ieu peuting isukan pikir jang hati iya bet pertanyaan oleh panganten di malam asoy mani asoy ieu anyar panganten mani asik aduh kumomun hujan mani asoy ieu anyar panganten oleh panganten asoy asoyan
Asoy asoy
leleyan sareng abdi jika moal tepung deui bisa dipoek kemari duh junjuna
iraha patepung deui tepung asih sareng abdi nahapeut luas katida kabdi teu mirosea bisa dipoe kamari rek nyamper dinahan